budak aya telepon di mana? Di bumi, baji cinta ya naon. Waya nangis di kampusnya. Kumaha lamaran teh kudu lamaran kawas kasawe. Waya nanya isukan isinya. Siap Pak. Bagian naon? Tafsir Tarbawi. Siap cinta. Daharan sama poe eta mah. Teu kudu ngalamar. Beres kuring teh ngadosenan. Tiali yang ngalamar wayana cenah nun keur waktos 4 poe teu bisa cenah mun 3 poe bade mun atuh geus 3 poe ge teu kudu ngalamar matak pantes yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat dua nu bakal angkat derajat ku Allah iman ka Allah boga ilmu ngan hanjakal boga ilmu teu boga iman mau diangkat eta teh mahasiswa zaman kiwari sekolah kuliah niatna hayang kerja matak wilujeng anda neangan kerja we gawena di kerjaan gua A. Sosokan atuh. Neng, kadek aing teh. Da lamun teu dibejakeun mah moal nyaho cenah eta teh lulusan mana? Unma. 6 tahun. Oh, lulusnya cenah S1 na, gandeng S2 6 tahun teh. 2 tahun S2 na. Lu cicing lah. Cicing sombong aing. Sakudu halat. Teromong naon tadi teh kana? Ngaca bener. Geus emutkeun. Ya, pangna hirup urang susah saja teh katingali. Wajah-wajah nu keur bingung kabeh lomana. Bener. Naon sabab urang bingung? Jeung tadi saurang tara ngaca. Lain masalah teu boga kaca, tara ngaca. Lamun jalmi hirupna tara ngaca, maka siap-siap bakal loba ngece. Diulangi. Lamun jalmi hirupna tarang ngaca neng geulis bapak ibu kasep sadayana. Lamun jalmi tarang ngaca dina kahirupanna siap-siap bakal loba ngece. Sok tingali punten we. Aya jalmi tutunjuk menika lurus pisan. Eta dulu cina ciluh manehna bisul. Ibu lamun urang ayeuna sering ngaca punten. Bodoh, kababaturan ka tatangga belegu. Lamun urang sering ngaca, oge urang geus pinter. Mana mah pinarakeun, oge urang geus puguh bakal ka surga. Sontoloyo, urang contoh naon? Lamun urang tara ngaca, maka siap-siap urang bakal resep ngece. Tapi lamun urang sering ngaca, lamun rek ngece ka batur, mundur. Nyebat bodoh ka batur. Urangnya masih kene. Loba ka bodohan anak. Nyebat batur ka goreng. Urang ge loba ka gorengan. Nyebat batur goreng urang ge loba ka gorengan anak. Punten. Ustaz kuring mah cenah boga kaca gede full body. Gitu. Nya mah batur mah kaca teh full body. Katingali nepi ka rombeheun oge ka kaca. Urang mah kaca teh tah tina bedak sagede kieu. Eta oge keur sasapu teu kahaca, bet aya geuning belas bedak nu tatangga dibawa ku urang teh. Maca. Jadi katingali teh ngomong mata sabeula we. Aya nu kitu aya. Meuli atuh meuli, da 100.000 langkung. Dan teu setengah juta can gitu ngaca. Be urang teh katingali rek nyebat batur. Ya cien tanya bener mending dulu ayo urangna kawas kumaha jangkungna kalau mari hadirin sadar ieu pangna urang sadaya punten pangna urang ayeuna sok loba susah da kahirupan saurang tara ngaca naon lain masalah ngaca dasa dia urang tapi ngaca kana kayaan urang nyalira palawargi hadirin sadayana loba jalmi susah sabtu ngaca kana kamapuan ayo ibu-ibu. Halo. Ayah ibu-ibu, ayah. Iya. Sok ngarehek kanu janten carogena. Kajian. Nu teu meunang mah lamun ayeuna barang peta ka corogen tetangga. Diketo ibu-ibu akang. Neng teh meni panas hate tingali tetangga urang geus meser PCX terbaru. Ih ari nyai. Kapan orang tos gaduh suprapit astagfirullahaladzim kaum duafa cenah kitu
Akang tuh sekali-kali mending teh hoyong tegep, hoyong dibonceng ku akang. Kayak lamun akang gaduh PCX, gaduh NMAX anu terbaru, engke neng bonceng, engke bakal janji bakal nangkep. Neng teh pede nangkep akang di luhur PCX terbaru mah pede. Pan di luhur Suprapit, neng teh udah saburiang kan. Abong-abong carogena gaduna Suprapit. Hayu setengah meter jarak teh. Atuh mincili kan luhur setang. Itu cek salakina pemajikan aya kamar dirampa-rampa teu aya. Gitu, digas we langsung. Murah we pemajikan anak. Ketinggalan.